Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangkeun dongeng, hatur nuhun sami-sami ngabantukeun ieu dongeng anu judulna nyaeta Cipanon Indung karangan Ki Leksa. Ayeuna nincak bagian ka-47 urang lajengkeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mangja Official tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi urang salamina ide ginanjar kawilujengan. Amin ya rabbal alamin. Oge kamitra nu paresna subscribe sareng loncengna, nu paresna like-na, nu sering ngabagikeun, oge para mitra sering komentar. Wah, komentar kumaha oge. Insyaallah katampi para mitra margi hiji tanda yen ayeuna komentar teh para mitra aya nu merhatoskeun. Hatur nuhun para mitra. Hatur nuhun. Margi komentar eta seueur para mitra hartos nama anu ngawangun aya. Gitu para mitra, seueur nama ngaturkeun nuhun ku ayeuna hiburan dongeng ti Mang Jaya di Mang Jaya Official ieu. Mangga carios nyambung Cipanon Indung karangan Ki Leksa dina bagian ke-47 urang lajengkeun. Insyaallah engke dugi ka tamat ieu dongeng para mitra, mangga antos wae sadinten atanapi sa episode wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna, judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa dina bagian ka-47. Mangga wilujeng ngadangukeun para Memang para wargi sadaya hal model kitu teh beuki namahan bingung pikeun Eni. Lantaran usaha can bisa duit teu boga ari bayareun kalah kanamahan, akhirna Eni bingung manehna ngahulang bari mikiran pilampaheun. Keur kitu torojo Yati nyampeurkeun gek diuk digireun lanceukna. "Teteh, tos sabaraha dinten ibu teh dirawatna teteh?" Yati nanyakeun. "Hampir saminggu ya, tapi panyawatna mah anger we geuning. Estu teu aya pisan robihna. Waragad tamih-namihan mangkaning kaayaan urang batan sakieu. Nuhun Yati ka dieu teteh aya picarioseun nya." Ceuk Eni bari tuluy neuteub ka Yati. Ret kana kongkorongna. "Aya naon teteh mangga geura saurkeun?" Yati bangun nangtang. "Sakumaha nu parantos kasaksian ku Yati nya? Kaayaan urang teh nuju werit, ari sabab apa teu aya wae mulih. Ayeuna ibu di rumah sakit meryogikeun waragad anu sangeneh sakedik-sakedik. Teteh parantos teu tiasa ngusahakeun artos, sabab kaditu ka dieu gaplah wae. Tah kumargi kitu teteh menta kasadaran ti Yati nya. Kumaha upami kongkorong ditambut heula artosna kanggo ongkos perawatan ibu?" Ceuk Eni bangun asa-asa. Damun teu kapaksa mah hayang ulah ngaganggu kana perhiasan adi-adina. Dan nu manehna mah geus beak kitu deui nu lia sawareh geus dijualan. Yati teu nemalan manehna ngahulang sakedeung. Geus kitu leungeunna ngaragamang kana kongkorong nu dipake, beret dilaan tuluy dibikeun ka lanceukna bari nyarita. "Mangga nyangakeun teteh abdi marido." "Nuhun Yati." Eni nampanan kongkorong bari carinakdak lantaran kongkorong adina can puguh kagantian tereh-tereh, da puguh kaayaan kalah kabeuki werit. Sanggeus asak badami Eni indit ngajual kongkorong, Yati ngadaguan di imah jeung karto, sedengkeun lia keur kagiliran tunggu di rumah sakit. Kaayaan di imah beuki tiiseun estuning taya dangiang. Beurang teh kaganti ku peuting kaselang ku beurang. Gunta ganti poe nambahan bilangan waktu teu karasa 2 minggu geus kaliwat. Buati tetep can cager, malah makalah kapatak hariwang. Sabab kasakitna lain ngajantung bungkul. Pikiran ge kaganggu, dokter anu ngarawatna terus-terusan ngajalankeun tarekah pikeun nulungan Buati. Tapi matak taak jeung matak bingung. Sabab kasakit gunta ganti taya reureuhna. Bupati geus begang beungeut haropak pias kabisana ukur ngalempreh bari kucap kiceup mata kuatir. Nincak kana poe nu ka-20 karta meunang pirasat nu kacida gorengna. Harita manehna sare sorangan nungguan imah. Sabab Eni jeung adi-adina nungguan di rumah sakit ti kamari. Karta ngarasa keueung, imah teh asa geueuman. Peuting eta karta teu bisa sare tibra sabab loba dedengean jeung loba tetempoan nu teu pararuguh. Tungtungna karta teh ngorejat hudang ngajentul di sisi ranjang. Astagfirullahalazim.
Narek aya naon itu meni keung-keung teuing. Palang siang nu gering teh kamalinaan sabab si Neng daya mulang-mulang. Asa kacida teuing den sugana betul luasa ninggalkeun kulawargana. Nu akhirna jadi kieu ieu. Sigana wae soak buwati teh. Lantaran asa diteuing-teuinganan ku den sugana. Kamana inditna atunya. Mun kanyahoan marek disusul ku aing ka jenting dunungan ge. Rek dipapatahan we sangkan eling ku aing. Cekarta ngomong sorangan tuluy turun tina ranjang, lantrak lintrik di jero kamar. Treng-treng jam nu ngagaplok dina temok disada 2 kali. Yakin geus pukul 2 peuting, hawa tiis mata kabulusan. Peuting geus nincak ka janari leutik keur meujeuhna sare tibra. Geus jam 2 geuning ieu teh paingan meuni jempling. Mun teu loba pikiran mah keur meujeuhna pulas aing teh. Tapi heran na beteuk ngeunah cicing ieu. Teu bisa sare-sare acan. Rek naon itu aya naonnya? Cekarta bari gek diuk deui. Tapi kakara bujurna tetegngong aya sora ditepas sada awewe nu gegerowan ka Karta. Mang Karto, buka panto. Cenah yakin pisan sora awewe. Mang Karto teu apaan ha sora saha. Tapi najan bari jeung kitu oge Mang Karto geuwat kati kaluar ti kamar bisi aya semah ti rumah sakit, pipikiran geus goreng. Lo saha di luar? Aya naon wayak ieu pupuntenan? Ceuk Karto bari ngajanteng nyang hareupan panto. Muka hordeng bet asa-asa nu tadi narek langsung mukakeun panto teh kalah ka ngahuleng. Di luar jempe teu aya nu nemalan rei bulu punuk Karta muriding. Jajantung ratu bisa kujur awak asa pating sariak panas tiris. Pikiran Karta jadi kumalayang kanu ateu pugu. Panon melong kana panto lila-lila mah nanya deui kanu di luar. Da saha di luar? Ieu kuring Karto tunggu imah. Angger teu aya nu ngajawab. Kalah kasepi jempling mata keung. Di kajauhan kadenge sora jangkrik meningikrik jiga nu nyeungceurikan. Atuh beuki keung bae Karta teh, tapi ngarasa panasaran kolotrak ngalaan tulak sarta panto langsung dibuka. Barang breh teu aya naon-naon ukur rametuk nu rabeng napuk bohlam. Ai, sanu tadinya da siti ka awewe nyalukan ka aing. Tapi na ayeuna betowo. Wain dideui meureun. Kasieun Karto ngadadak leungit. Timbul rasa panasaran, Karto turun kaburuan. Rarat-reret kakenca jeung kakatuhu sarta neges-neges kana panto pager beusi. Tapi teu aya sasaha. Eueuh beurit-beurit acan nu ngulampreng. Barang keur ngahuleng mikiran nu nyalukan, gebrug di para sada aya nu ragrag. Karta ngarenjag belecet muru panto blus ka imah. Tuluy tangah bisi aya nu ngagorobas unobros langit imah. Tapi kaayaan dirobah tetep jiga tadi. Karta ngahuleng mikiran dedengean. Lah heran, aing teh ngimpi atang lendur. Sora naon tadi gedenge kena ceulik. Na curi getawari riwa. Keun sia diteang ku aing. Ceuk Karto bari tuluy kalayang koloyong di tengah imah. Bari nitenan kaayaan di dinya bisi aya barang anu murag atawa bisi aya bangsat anu nyoba-nyoba asup ka imah. Tapi para mitra sanggeus dititenan kalayan taliti, di imah teu aya naon-naon, tetep we siga tadi. Malah mah sora awewe jeung anu ngagubrag oge ngan sakali-kalina, teu aya deui sorana. Tungtung mah Karta teh asup deui ka kamarna, gek diuk tuluy ngalamun. Teu karasa waktu teh nyerelek bae. Ngong aya hayam jago kongkorongo, mimitina mah ngan sakali. Lila-lila reang patemalan ti imah tatangga. Di jalan kadenge pating garerung sora kendaraan, beuki lila beuki rame. Akhirna berai beurang Karto kaluar ti kamar. Tuluy muruk ka dapur rek nyangu, bisi tas besuk baralik isuk-isuk, dasok tuluy sarakola. Kira-kira jam 8 pagawean Karto rengse. Karinya diakeun bawaeun ka rumah sakit keur nganteuran Eni jeung Lia Katut Yati. Tapi samemeh indit ka rumah sakit Karto ngarenyag ngadenge sirine ambulan nu asup ka pakarangan. Karto lumpat hayang buru-buru nyaho reg ambulan eureun. Cerut Lia jeung Yati tarurun dituturkeun ku nu ngagotong blankar di eusi mayit nu geus meunang mungkus. Puguh Karto colohok bengong teu ngarti kana eta kajadian. Mang Karto, bukakeun pantos sadayana angeh lega. Ulah ngahuleng kitu sok bantuan, Mang. Ceuk Eni bari nepak ti tukang. Karto meni ngarenyag, talenyeng muru panto berai duanana dibuka. Da tadi mah ngan dibuka sabeula. Lah aya naon, Neng? Da saha anu maot? Karto tumanya bari milu ngagotong brankar ka tengah imah.
Ibu mah, jawab Eni dumareda. Atuh meninga jenghok Karto teh manehna teu ngomong deui tuluy mantuan merenahkeun mayit. Heuleut sawatara waktu ambulan geus balik deui malah sakabeh pagawe rumah sakit nu jajab geus areuweuh. Atuh nu tinggal teh Iwati kulawarga Bupati nu keur meujeuhna sedih prihatin. Waduh Neng, waya kumaha pupusna tuang ibu teh? Karto nanya deui panon rambisak hatena sedih. Wengi mang kinten-kinten tabuh dua. Panyawatna ngadadak janten parna. Ku dokter teu dikantunkeun nanging teu katulungan. Ibu ngantunkeun mang. Waduh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karta tuluy ngahuleng. Diuk bari nyang hareupan mayit lia jeung Yati gawena inghak-inghakan bari nyusutan Cipanon. Eni mah geus rada teger ukur carindak wungkul. Kaayaan asa beuki keung karasana di imah leuwih ti iseun. Karto bingung sabab manehna teu nyaho kudu kumaha mun nyang hareupan nu maot jiga ayeuna. Pipikiran kalah kakaweur, samar polah jeung baringung. Waduh Neng kedah kumaha urang atuh ye, mang janten bingung ye. Mang Karto abdi ge langkung ti bingung. Nah naon nu kedah dilampahkeun ku urang mangkaning waragad ka rumah sakit oge. Teu acan lunas da artosna teu cekap. Untung we dokter kantos ka dieu ngabelaan. Anjeunna teh janten borah di ditu. Da upami teu aya anjeunna mah layon ibu teh moal tiasa kabantun ayeuna. Ceuk Eni bari ngalima hatena sedih ku dua ku tilu. Sedih ku ditular maot ku indungna jeung sedih ku bisa mayar. Teu bisa mayar waragad ka rumah sakit. Da cacak mun bapana aya mah moal kitu-kitu teuing, malah ibu noge moal ngalaman gering ngeureunana. Waduh janten kedah mayar urang teh nyanengnya kedah mayar. Karto olohok kageteun. Nya tangtos we mang kedah mayar mamargi dirawat teh lami sadayana meryogikeun waragad. Ku abdi teu tiasa kabaraeun ayeuna margi ageng pisan sarta artosna teu aya tos seep. Waduh padahal man teu kedah mayar margi nu teu damangna ge kelaka maot ya. Tara-tara ti sasari. Kumaha tu pami kitu ye Neng? Ceuk Karto bari nyusutan Cipanon nu mapai pipina. Ih adi mamang da sanaos mamot oge. Tanaga sareng landong mah kedah dibayar mang. Kitu deui ongkos perawatan sareng tempatna. Tapi langsung ngimutan ayeuna mah urang urus layon memang. Oh sumuon mah. Mangga tuh Neng nangging kumaha carana ya? Mang tu terang da di mana tuh bumi palebenya? Kasamu du tulung? Karto tuluy nangtung rek ngabejaan ka sesepuh di wewengkon eta. Dige kaweur ayeuna mah kieu we mang. Enggal tepangan Pak Barsimin saurkeun ibu parantos pupus. Sakantenan munu tulung nah kedah kumaha urang teh tak kitu mah. Oh mangga Neng, sing atos-atosnya ngantosan di dieu. Karto teu disalin-salin acan langsung init ka imah Pak Barsimin. Tapi barang tepi kanu dijugjug geus init ka kantor cenah. Piur Karto kabeneran kaburu kene. Atuh pieu ka Karto teh ka kantor mun telat saeutik ge moal tepung sabab Pak Barsimin geus tatan-tatan rek init ka Majalaya, rek ngadongdon ka pabrik tekstil nu aya di. Para mitra kaum dangu, Pak Barsimin reuwas kadatangan Karta teh. Tuluy mariksa bangun-bangun rusuh. Ku Karto diterangkeun sajalan terahna yen manehna rek menta tulung sabab di imah teu aya sesepuh. Mangkaning buwati maot puguh we Pak Barsimin meninga jenghok. Sanggeus badami jeung pingpinan manehna init bareng jeung Karto. Malah kana sedan sarta anak buahna nu geus galo jeung Suganda Baretona marilu rek ngalayan. Ari nu sejen janji rek nuturkeun engke. Sadatangna ka imah Pak Barsimin tatanya ka Eni ngeunaan lalakon buwati. Nepi katilar dunya ku Eni dibejakeun kabeh teu aya nu disumput-sumput. Nu akhirna Eni menta tulung ka Pak Barsimin sangkan dibantuan mula saramayit. Saterusna Pak Barsimin nu ngurus. Timimiti nepi kalekasan tamu anu ngalayan meninggal menirabul. Sarta seteu saeutik nu jajab ka astana. Nu geus nyaho kana lalakona sarere ge mangkarunyakeun ka bupati nu ngalaman tunggara akibat ditinggalkeun ku Suganda nu luluasan. Cag urang tuna heula kaayaan Eni jeung adi-adina nu keur meujeuhna lara tunggara. Sedih ditilar ku indung ayeuna urang malikan ka tukang medari wayat Suganda jeung Mimin. Disaprak aya kajadian ribut jeung Darta, Suganda terus maheutkeun deui rencanana jeung Mimin. Tekung silila ti harita Darta hasil nyerahkeun Mimin. Ditalak tilu sakaligus puguh Mimin teh atoheun.
sabab eta pisan nu dipikahayangna ngan bae samemeh tujuanana hasil mimin kungsi digelendeng ku kolotna sabab darta kungsi bebeja ngeunaan laku lampah mimin. Tapi pikeun mimin teu matak leutik hate sabab geus ngarasa yakin yen bakal meunang gantina nu baris mawa kasugemaan. Akhirna dina hiji mangsa sabada mimin lubar idah sugana ngahaja nepungan ka mimin, ngajak nepungan ka kolot mimin atuh ari geus teu aya halangan harungan mah mimin oge teu baha beral miang kalemurna dibarengan ku sugana. Teu kacatur lilana di jalan urang kocapkeun bae geus tepi. Harita sugana geus adu hareupan jeung bapana mimin, malah mah inungna oge milu nyang hareupan sema. Susuguh geus ngabarak meuni sagala aya. Bapak, mak, ta ieu jenengan Kang Sugana teh nu kantos dicarioskeun ti payun. Ayeuna ngahaja ka dieu hoyong tepang sareng bapak kalih mimin. Kalih emak bari sakantenan aya maksad kitu pangna abdi nepangan teh. Manehna nyarita sasat, manehna pangheulana boga pokal sabab kolotna masih keneh hareugeun. Punya syukur aduh. Syukur pisan keur sarulumpaheun ka rompok bapa nu sakieu buktosna. Bapa jeung emang ngarasa bagja ari sabab aya tamu nu kersa angkat tebih ka pagunungan. Da ayeuna bapa bade naros langsung we kana tujuan pokok. Na bade aya pikeun saeunaon saja binati silaturahmi teh. Mangga geura saurkeun ka bapa ulah bade asa-asa. Kitu ceuk bapana mimin nu katelah Mang Ahdi. Mun Kang Gana mah atuh saurkeun langsung ka pun bapa lah. Pokona mah langsung nyarios. Mangga min. Akang bade wakca ka Tuang Rama. Jawab Suganda tuluy mareuman heula rokona. Geus kitu ngarekepkeun sila pok nyarita. Langkung ti payun ngaturkeun nuhun ka bapa kali ibu nu parantos maparin ka percantenan ka abdi. Kanggo ngadugikeun pamaksadan. Kalina ti eta abdi saja ngahaturkeun semah baktos ka bapa kali ibu. Pamugi sadayana aya dina kawilujengan. Atuh salajengna abdi teh bade wakca balaka we saja ngadugikeun nu dimaksad ti anggalna. Pangna abdi tebih-tebih nyungsi ka dieu teh taya sanes bade mulut kariduan ti bapa kali ibu manawi diparengkeun ku Nu Maha Kawasa. Hoyong ngahiji laki rabi sasarengan ngambah sagara rumah tangga sareng Nyi Mimin. Cohagna mana abdi teh saja ngalamar ka Nyi Mimin we. Mun bade didamel bojo nu utami moal dimomorekeun sareng moal disapirakeun. Margi tos paheut pasinijang dipasang subaya. Tak kitu maksad abdi teh hatur uning we. Kitu cek Sugana. Dina nyarita teu ieu asa-asa sabab maksudna ge hade. Rek menta sacara sajujur-jujurna ka kolotna. Atuh meuni jempling sajongjongan Mamang Ahdi unggut-unggutan tanani ngarti. Ari bojona ngahuleng bari melong ka anakna. Dina kaayaan kitu hate Sugana ngadadak asarisi jeung rempan. Sok sieun maksudna gagal sabab kolotna mimin bangun asa-asa rek ngajawabna. Teu buru-buru ngajawab kalah ka ngaharuleng. Tapi Sugana percaya kana diri sorangan yen maksudna baris hasil. Oi Aden, kahartos pisan eta kasauran teh nangingke lanan. Bapa teh moal gasik nampi gancang narima, ari sabab sagala rupa ge kudu tarip terapti tur taliti. Ari munggu hate mah kalintang bingahna, bapa teh sabab aya nu mikanya kapun anak. Nanging sajeroning kitu teh waspada sareng asa kasasar mah kedah. Kieu Aden, pun anak teh urang kampung dusun tuna pangabisa sareng awon rupi. Upami engke parantos janten garwa Aden nah moal ngaraos kaduhung. Ku kaayaan pun anak nu batan sakitu. Margi katingal ku bapa mah Aden teh sanes jalmi jore-jore atuh. Margi nilikana rupi tanding priyayi ninggalkana dangdanan wanana menak. Mun ngijir kana pangarti kawas lain patani, yakin menak ti kota Aden teh. Nu luhur pendidikanana, seueur pangalamanana sareng luhur ayeuna. Jantan upami rerenengan sareng mojang kampung teh asa tumarumpang Aden teh surup. Da ieu nu dipikarisi ku bapa teh bilih kaduhung jagana kitu tah. Ceuk Mang Ahdi bisa pisan nyaritana. Sarta teu kabita ku gandangna Suganda nu memang terah kota. Bapak ulah nyarios dugi kadinya ku abdi parantos ka hartos. Naon bentenaan tawis urang kota sareng urang kampung. Margi urang kota ge upami teu aya urang kampung mah moal tiasa neda atuh.
Hartos nama seueur artos sareng gaduh mobil upami teu aya nu mere beas, teu aya beas pesereunana, teu aya sayuran pesereunana panggitan moalna da. Da artos mah sanaos jutaan ge teu tiasa disangu. Dah ku kituna ayana beas sareng sayuran sareng nu sanes-sanesna apaleta teh jasana urang kampung, jasana para patani. Janten teu kedah alit mana, Pak. Janten urang kampung teh ulang ngaraos laib sanaos aya di desa. Margi urang kota sareng urang desa saharkat sadarajat. Margina deui aya paripaos, inten sareng runtah teh ukur papaes nu ngalengkepan kahirupan dunya. Upami urang parantos mulih ka kalangengan bade nyanak naon atuh. Apan mobil sareng gedong sigrong teu dicanak. Pacul sareng arit teu dicanak. Nu dicanak amal-amal urang salami hirup di alam dunya. Dah kitu nu dimaksad ku abdi teh Bapa. Janten teu aya bentena antawis urang kota sareng urang kampung. Kanggo abdi mah sami bae moal kaduhung sok sanaos kenging mojang gunung. Tah kitu Bapa. Para mitra sadaya, Mang Ahdi unggut-unggutan deui. Kataji ku omongan Suganda nu memang keuna pisan kana tujuan manehanana. Ku sakitu oge hate Mang Ahdi teh jadi katarik neuneun kapercayaan nu mungaran ka Suganda. Nuhun atuh ari kitu mah Aden, eta pisan nu dimaksad ku Bapa oge. Bapa teh bungah jeung gede hate upami Aden parantos kuninga kana masalah eta. Da ayeuna kanggo salajengna perkawis pun anak mah Bapa teh moal pipilueun milih. Margi nu bakal rumah tanggana ge pan pun anak. Kolot mangan sambung doa we bari ngaping ti kaangangan. Janten ku kitu sareng ku kieuna gumantung kana kahayang jenisna. Ayeuna mah urang taros we jenisna, nah nyampi atanapi henteu. Cek Mang Ahdi bari ngareret ka Mimin. Nu geus teu sabar hayang geura ngajawab yen manehna narima kalayan bungah kana panglamar ti Suganda. Hatur nuhun Bapa. Abdi binga sareng nampi kana kasayan Bapa. Mangga geura taros na kumaha waleran ti tuang putra. Suganda ngareret ka Mimin ari Mimin keur neuteub. Prok dua panon bantrok ser asaya nu sumarambah ka sakujur badan. Nimulkeun panas tirih ting sariak, luk Mimin tungkul jajantung naratu. Nyai, ayeuna Bapa rek nanya, kumaha rek ditarima lamaran ti Den Suganda? Pek jawab sing jujur jeung terang-terangan. Bapa teh ngahaja nanya bari ngariung, ngarah ka hartiku sarerea. Cek Mang Ahdi bari neuteub ka anakna. Mimin rikat ngajawab. Abi mah nampi kana panglamar ti Kang Suganda. Ya syukur alhamdulillah Bapa teh bunga ari geus kitu mah. Dah kitu jawaban ti pun anak teh Aden kumaha ka hartos? Mang Ahdi neuteub deui ka Suganda nu harita bear marah mai bakat ku sugemaha teh. Ka hartos Bapa hatur nuhun. Cek Suganda teu panjang carita solongkrong ngajak sasalaman ka Mang Ahdi. Terus ka indung Mimin anu pamungkas ka Mimin meuni pageuh bakat ku ngarasa bagja. Dupi salajengna bade kumaha Aden? Mang Ahdi beuki sopan nyaritana. Hatena geus pinuh kapercayaan ka Suganda yen baris bener-bener mihukum anakna saratara bakal dibawa kana jalan nu lempeng tur bener. Ieu Bapa. Abdi teh saleresna maduda tos lami lelengohan margi pun bojo maot diserang panyawat jantung. Sedengkeun upami rapat-rapat atanapi aya acara sareng rerencangan sok da diaping ku pun bojo. Ari abdi bingung da pugu teu gaduh pamajikan atuh. Ta ayeuna nembe bade ieu nyatana ka Nyi Mimin. Janten ayeuna mah ulah dilami-lami maksa teh hoyong enggal diresmikeun we. Sanggem kasarna mah saweas enjing oge mangga tah kitu Bapa. Ceuk Suganda meuni antep nyaritana. Teu jiga-jiga nu ngabohong padahal mamang saharita buati can gering-gering acan. Malah masih keneh sok dilongokan ku Suganda. Ih nya mangga atuh Bapa mah ngiringan we. Nanging kumaha tuh syarat-syaratna na parantos kumplit atanapi teu acan. Upami syarat-syarat parantos nyanak, sanaos enjing ge tiasa dijalankeun ngan Bapa teh aya panuhun. Wayahna ulah hayang diria-rianya. Urang derencepan we. Sabab Bapa teh era ku balareha kitu tah. Bisi magarkeun babarenjen. Tak kitu Aden. Mang Ahdi meuni gumbira naker. Kitu deui pamajikanana. Oh, mangga Bapa. Mangga abdi ge satuju pisan margi abdi ge ngaraos isin tos kolot ge teh. Mangga urang jalankeun saenga-engana we. Da syarat-syarat mah abdi teh parantos sayagi.
Ya nuhun atuh. Nuhun upami parantos sayogi mah. Urang engal we jalankeun, malih mahayu ayeuna urang badanten sareng palebe supados tiasa engal rengse. Mang Ahdi geus teu sabar ngajak nepungan kalebe atuh puguh sugana ge bungaheun. Da memang kitu kahayangna. Teu panjang catur para wargi. Harita keneh sugana dianteur ku Mang Ahdi nepungan palebe, malah mimin ge milu sakalian bari silaturahmi. Dumeh geus taun-taun tara nepungan ka palebe da sok di kota wae ngan indungna nu hanteu teh lantaran rek masakeur nyuguhan sugana calon minantuna. Teu kacatur deui babada mianjeun palebe mah para mitra, urang canak singketna bae. Tangtu kabeh geus pada ngamaklum kana tata cara rek nikah. Dina hal ieu sugana dibere lancar ku pangeran najan nyelewer tinu jadi pamajikan oge. Ari di dunya mah teu boleh dibere kalongaran ngan engke tangtu bakal meunang wawales. Minangka balitungan tina kalakuan nu jahat atawa salah sabab geus nyarikeun ka pamajikan. Jadi ieu naon teh kalimat teh para wargi sadaya kurang upami dilenyepan langkung jero mah duh eusina teh mangrupi mutiara kitu. Di dunya mah dibere kalongaran jelema ngalakukeun perbuatan-perbuatan jahat. Namun awal akhir anjeunna kedah mempertanggungjawabkeun eta perbuatan. Teu karasa tanggung jawabna para mitra di dunya, di akhirat baris karasa. Kitu mah pergi, mangga urang lajengkeun deui. Pangna urusanana lancar kahiji pinter nyarita, kaduana alus rokona. Mere kalebe meuni boro-boroan atuh nu pentingna mah sugana teges nyiapkeun surat-surat penting pikeun kawin ti anggalna keneh. Ngantang tuwe palsu dasanya nama manehna teh lain duda tapi boga anak nu jadi tanggunganana. Dua poe ti harita di imah Mang Ahdi loba jalma ngan teu pati rame kawas nu kawin di nu sejen. Sabab nu datang teh ukur semah-semah penting nu ngahaja di onang ku Mang Ahdi kayaning sesepuh lembur jeung pagawe kaum boga hak pikeun ngawinkeun. Teu loba halangan jeung harungan prung akad nikah dijalankeun. Poe eta kene beres harerea ngarasa sugema berak dalahar meningalingkung. Balake cerakan bari suka bunga, nupang bunga nama mimin jeung sugana, sabab maksudna geus kahontal kalaya nyugemakeun. Isukna sugana badami jeung mimin yang di lembur moal lila-lila sabab ningalkeun pagawean di kota atuh gancang nyarita ka Mang Ahdi. Papa ge emak abdi teh sanes kirang sono sanes teh hoyong lami riung mungpulung di lembur teh nanging Kang Suda geda teh pan jalmi sibuk nu salamina seueur pada melandi kantor. Tah kumargi kitu enjing mah bade mios we disuhunkeun piduana ti bapa sareng emak. Ceuk mimin bangun reus. Lantaran asa jadi raja jeung unggah darajat. Kahirupan nu jadi impian teh bakal kasorang ku manehna. Wah, nah dulur suhan teuing atuh aden. Na teu pala imah pae heula dulur-dulur nu aya di dieu. Sabab bapa teh loba dulur ti pihak bapa, boh ti pihak emak we. Salemur ieu mah yang disebutkeun badaya kabeh. Ceuk Mang Ahdi rada haneuil. Sabab tadina mah hayang ngawabuhkeun heula ka minantuna ka sakabeh baraya nu aya di lembur. Aduh sanes teh hoyong pananging abdi teh tos lami teuing ngantunkeun pada melandi kantor. Sawios upami aya waktos mah bade seja ka dieu bae ngahaja. Nepangan ka dieu. Hoyong silaturahmi ka sadayana dulur-dulur. Ayeuna mah kapaksa moal tiasa lami bilih ngaganggu kana jalana usaha abdi. Jawab sugana estu tegas jeung ngayakinkeun. Nya atuh taya wagelana na ari kitu mah aden. Mangga we atuh bade muli mangan bapa amanat ka hidup mimin. Kade sing bisa mawa diri ulah ngerakeun ka kolot. Sabab kudu bisa ngalarapkeun diri dina kaayaan kumaha bae oge. Ngalarapkeun teh dina kahadean bapa gede harapan. Sabab hidup teh aya bahan kana maju. Beral didoakeun sing kahontal naon-naon nu dicita-citakeun. Mang Ahdi mepelingan ka anakna. Nuhun bapa abdi nampi kana amanat ti bapa. Oh syukur. Paek atuh geura beberes narek makel naon atuh. Ah, moal ngabantu naon-naon pa paling ge bade ngabantun taleus ieu we. Naon teh taleus delo sareng gula kawung. Ieu taleus delo teh pintena taleus nu raos teh mah pinta. Taleus Bogor. Tami ku beas ketan sareng hayam. Ceuk mimin bari ngareret ka salakina. Men tadi satujuan sugana ungeuk bari seuri leutik tanda satuju kana kahayangna mimin. Para mitra sadaya, atuh geus amitan kitu mah mimin jeung sugana beberes. Isukna tuluy miang ngajugjug ka kota Bandung.
Mang Ahdi jeung pamajikanana ngarasa bagja nu taya papadana sabab anakna meunang kenuluwi luhur ajena sarta loba bandana nu tadina nyarekan teh ayeuna mah jadi meumeut pisan ka Mimin sabab dianggapna mawa darajat ka kolot. Da pugu ditinggalan duit lain saeutik-saeutik hampir 2 kalieun panen ti sawah pangajina teh. Duit gede lain bantrak-bantrakeun urang lemur. Nempo kanyataan kitu Mamang Ahdi jeung pamajikanana teu bisa marga kumaha. Lat poho kadarta asa teu kungsi wawu. Biasa para mitra jalmi meunang kauntungan tina kahiji anu ti payuna sok kaluli-luli. Kocapkeun Mimin jeung Suganda sadatangna ka kota Bandung teh rada bingung. Lantaran can sadia pitempat nu merenah sedengkeun samemehna Suganda sok monok di hotel. Ari Mimin di kamar kontrakan nu kacida heureutna. Reg sedan eureun di hiji tempat Suganda ngahulang. Mimin heraneun. Naliren di dieu Kang aya naon? Cek Mimin bari neuteuk Min. Akang bingung kudu ka mana baliknya. Na ka imah Mimin atawa ka mananya sabab can boga tempat urang teh. Urang ka kamar abdi we tukang da cekap kanggo duaan mah. Cek Mimin setengah ngagonyak. Dah hate leutikna mah geus hoream cicing dirinya. Geus hayang nyicingan imah gedong anu sigrong nu jadi impian beurang jeung peuting. Akang teh lain kumaha Min, tapi sing inget ye. Kamar Mimin teh heureun, heureut tempat teupi kabetaheun. Moal pantas keur bulan madu mah atuh sajabati kitu rek di mana nuna mobil panjauh ka jalan. Cek Suganda bari kerung hatena bingung. Muhunya kumaha atuh nya Kang? Mangga emutan we lah abdi mah ngiringan we moal bade baha kana kapalai engkang. Suganda ngahulang. Manehna rada paur bisi katohyan kunu wawu. Anu akhirna tepi ka pamajikan nu kolot tangtu bakal ribut teu pupugu. Mangkaning pamajikan galak timuru, lila-lila Suganda meunang putusan pok nyarita bari ngahirupkeun mesin sedan. Kieu we minya. Sameme meunang tempat mah urang ka hotel we heula. Engke akang rek ngider neangan imah kontrakan nu pantes nu sakira pikabetaheun. Jika akang rek nanya hayang daerah mana? Pami aya mah hoyong daerah Hegar mana Kang? Atapi daerah Setiabudi lah. Di dieu mah raos sawana seger sareng seueur tempat nu tiis mata tentrem lah. Manginten ti ditu teh ningali ka kota Bandung meuni negla. Duh sagala katingali raos tenang lah. Abdi mah alim di sisi jalan raya teh sok ganeng. Jawab Mimin teu asa-asa nyaritana. Teu kagok da geus jadi salaki Suganda. Mangga doakeun we sing hasil. Ieu urang ka hotel. Mangga ngiringan. Galeser sedan maju lalaunan beuki lila beuki tarik. Akhirna nyemprung ka jalan raya ngajugjug ka hiji hotel nu kawilang mahal tarifna. Mimin ngarasa reueus sabab ayeuna mah cita-citana laksana. Malah bari ngararasakeun nikmatna tumpak sedan teh hatena noroweco. Sia laksana ayeuna mah aing teh. Gegeleuyeungan dina sedan ngareneng jeung nu kasep ganang. Loba duit senang hate muga-muga we isuk pageto mah hasil nyicingan imah gedong nu sigrong. Heug parabotna teh herung herang jeung marahal hargana. Tangtu asa di karaton. Keunlanana najan imah kontrakan gitu naon-naon. Ngan kemun geus lila cenah meuli gedong nu alus, ngarah betah tumanina. Malah mun bisa mah aing teh hayang digawe di perusahaan Kang Sugana. Aing kawasa sabab aing jadi nyonya direktur. Heuheuy deh, nikmat hirup teh jeung bagja deui. Kitu galecokna hate Mimin hari. Lamunan kacida pulukna sabab boga sifat resep pamer. Hayang roroyalan jeung sarakah kana harta bana. Nu matak jeung darta mah teu tentrem pisan sabab kahayang naloba. Ari panghasilan darta teu nyukupan, puguh we deet kana pipaseageun. Gancangna carita Suganda jeung Mimin geus merenah di hotel. Senang-senang ngamah dina sagara kabagjaan. Kokojayan dina lautan kabunga. Suganda jeung Mimin teu mikirkeun naon-naon nu tadina rek sakedeung teh jadi ngampleng di hotel sabab kajongjonan roroyalan pagawean ngan ukur dahar jeung ulin ngabur-ngabur duit kena-kena keur loba. Sanggeus 2 minggu aya di hotel ku Suganda mimiti karasa beuratna sabab sewa hotel jeung urut dahar lain saeutik-saeutik mangkaning roroyalan bae dahayang kapuji ku Mimin. Ongkoh Mimin anu royal deui meuni sagala dipenta sagala dipikahayang. Balanya ka toko meh onggal sore. Akhirna Suganda nyokot putusan buru-buru neangan imah kontrakan, kabeneran teu hese. Sabab jasa koran manehna manggih anu cocok. Atuh saluyu jeung kahayang Mimin. Tetela imahna mewah lalega jeung matak betah. Parabot rumah tangga ngadak-ngadak meulian lengkep sagala aya. Atuh beuki halab-hab we Mimin teh, kena-kena dianteur sakahayangna. Pamentana murudu teu make watesan. Teu sirikna sagala dibeuli bakat ku hayang sugema kana hate, kawas nu kokoro mangih mulud.
nulolong mangi bentak mak sagala di pikahayang. Dina hiji mangsa Suganda jeung Mimin Dariuk ditepas bari nyang hareupan kopi susu nu ngebul keneh. Kueh sakeler jeung rokok keretek sabungkus. Suganda melenyun udud ngadayagdag bari ngulinkeun hasil rokok. Mimin ngalenean bangun ogo pepakean model anyar nupang mahalna dipapaes ku perhiasan nu sagala diterapkeun lir ibarat toko leumpang. Ieu mah ieu. Kang, abdi mami resepnya upami tiasa nyetiran sedan ku sorangan, Kang. Hoyong tiasa jalan-jalan nyanak sedan, supirna abdi. Kumaha pimi abdi diajar nyetiran. Tiasa teu nepi moal, Kang? Cek Mimin mimitina mah mimitina mah para mitra. Kadituna tangtu minta dipangmelikeun mobil khusus keur manehna. Gampang atuh min tinggal kursus we da murah. Isukan ge bisa ngamimitian. Loba ieu tempat kursus malah akang ge boga kababuhan nu ahli dina ngadidik nyetir. Cek Suganda mere harepan. Puguh Mimin meuni marah mai hatena ngemplong. Nuhun atuh Kang, pami tiasa mah hoyong enga-enga diajar lah. Abdi mah meuni gara retek hoyong geura tiasa nyetiran, Kang. Mangga. Isukan urang nepungan babaturan akang teh. Saterusna mah Suganda jeung Mimin ngobrol di bareng ku Sukabunga. Sagala dicaritakeun, pikeun Mimin mah kaayaan kitu teh mangrupa hiji kabagjaan nu pohara. Sabab nu dipikahayang tiba heula teh jadi kanyataan. Ngan aya gorengna kahayang teh teu aya watesna, dibere sajengkal hayang sadeupa, dibere sadeupa hayang sahasta. Waktesna sek.